Bismillahirrahmanirrahim. Babul mubtada ya ari bab eta anu tetep dina martelakeun mubtada wal khabari jeung khabar mubtada. Al mubtada wa ari ngaran mubtada wal ismu eta kalimah isim al marfu anu dirofakeun al ari anu sepian ila amili tina pirang-pirang agen al abdiati anu bangsa lapan. Wal khabaru jeung ari ngaran khabar wal ismu eta kalimah isim al marfu anu dirofakeun al musnadu anu disarandikeun ilahi kana mubtada. Nahu qaulu ari contohna eta saumpama ucapan anjeun Jaidun qaimun lapat jaidun qaimun jaidun ari ki jaid qaimun eta anu nangtung wa jaidani jeung ari dua jaid qaimani eta anu nangtung duanana wa jaiduna jeung ari pirang-pirang jaid qaimuna eta anu nangtung kabeh. Wal mubtada jeung ari mubtada kismani eta aya dua bagian dhahirin tegasna kahiji isim dhahir wa mudmarin jeung kadua isim dhamir. Wa dhahirun mangka ari isim dhahir ma eta kalimah taqaddama anu dikeus heulana dikeun nuturna ma. Wal mudmaru jeung ari isim dhamir isna asaro eta aya 12 wa hiya halna ari isna asar ana eta ana wa nanu jeung nanu wa anta jeung anta wa anti jeung anti wa antuma jeung antuma wa antum jeung antum wa antuna jeung antuna wa huwa jeung huwa wa hiya jeung hiya wa hum jeung wa huma jeung huma wa hum jeung hum wa hunna jeung hunna wa nahu qaulu kari contohna eta saumpama ucapan anjeun ana qaimun lapat ana qaimun ana ari kaula qaimun eta anu nangtung wa nahnu jeung ari urang sadaya qaimuna eta anu nangtung kabeh wa ma jeung contoh-contoh asbah anu nyakaropaan ieu mah dalika kana itu contoh. Wal khobaru jeung ari khobar kismani eta aya dua bagian mufradun tegasna kahiji khobar mufrad wa ghairu mufradin jeung kadua khobar ghair mufrad. Hal mufradu mangka ari khobar mufrad nahu jaidun qaimun eta lapat jaidun qaimun wa ghairu mufradin jeung ari khobar ghair mufrad arbaatu asya eta aya opat pirang-pirang perkara al jaru wal majruru tegasna kahiji jar majrur wal fi'lu jeung kadua fi wa darfu jeung kadua dorof wal fi'lu jeung katilu fi'il ma fa'ili sarta fa'ilna fi'il wal mubtada jeung kaopat mubtada ma khabari sarta khobarna mubtada. Nahu qaulu kari contohna eta saumpama ucapan anjeun jaidun pidari lapat jaidun pidari jaidun ari ki jaid pidari eta anu tetep di imah wa jaidun jeung ari ki jaid indaka eta anu tetep di anjeun wa jaidun jeung ari ki jaid koma eta ngadeg saha abuhu bapana jaid wa jaidun jeung ari ki jaid jariyatuhu eta ari amatna jaid dahibatun eta anu indit. Babul awamili ari ieu bab eta anu tetep dina martelakeun pirang-pirang amil dahilati anu asup alal mubtada kana mubtada wal khabari jeung kana khabar wa hiya halna ari awamil kana eta kana wa awatwa jeung pirang-pirang baturna kana wa ina jeung ina wa awatwa jeung pirang-pirang baturna ina wa dona jeung dona wa awatwa jeung pirang-pirang baturna dona pa makana mangka anapon ari kana wa awatwa jeung pirang-pirang baturna kana pa ina mangka sateman-temanna ari kana tarpa we tangaropakeun ieu kana alisna kana isimna watan sibu jeung nasabkeun ieu kana al khabaru kana khabarna wa hiya halna ari kana jeung awatna kana eta lapat kana wa amsa jeung amsa wa asbah jeung asbah wa adha jeung adha wa dola jeung dola wa bata jeung bata wa soro jeung soro wa laisa jeung laisa wa majala jeung majala wa manfaka jeung manfaka wa mafatiha jeung mafatia wa mabariha jeung mabariha wa madama jeung madama wa ma jeung lapat tasarrufa anu katasrif ieu ma min hatina itu af'al. Takulu mangka ngucapkeun anjeun nahu kana wa yakunu wa kun ari contohna eta saumpama lapat kana jeung yakunu jeung kun. Takulu mangka ngucapkeun anjeun kana jaidun qaiman kana lapat kana jaidun qaiman kana geus aya saha jaidun ki jaid qaiman eta anu nangtung walaisa jeung lain saha amrun ki amar sahisun eta anu jumbereng wa ma jeung contoh-contoh asbah anu nyakarupaan ieu mah dalika kana itu contoh. Wa ama ina jeung anapon ari ina wa awatuha jeung pirang-pirang baturna ina fa ina maka sateman-teman ari ina tansibu eta nganasabkeun ieu ina al isma kana isimna wa tarpau jeung ngaropakeun ieu ina al khabaru kana khabarna wa hiya halna ari ina jeung awatna ina eta lapat ina wa ana jeung ana wa lakina jeung ka lakina wa ka ana jeung ka ana wa laita jeung laita wa la ala jeung la ala. Takulu mangka ngucapkeun anjeun inna jaidan qaimun kana lapat inna jaidan qaimun inna jaidan sateman-teman ari ki jaid qaimun eta anu nangtung walaita amron jeung malah mandar ari kiamar sahisun eta anu jembarang wa mana ina jeung ari manana ina wa ana jeung ana li taukidi eta pikeun kidan walakina jeung lakina li isidroki eta pikeun nyusulan wa kana jeung ka ana li tasbih eta pikeun nyakarupaan walaita jeung laita li tamani eta pikeun tamani wala ala jeung la ala li taroji eta pikeun taroji wa tawakui jeung tawakui wa madonantu jeung anapun ari donantu wa wadwa jeung pirang-pirang baturna dona pa ina maka sateman-teman hari dona tansibu eta nganasabkeun dona al mubtada kana mubtada wal khabar jeung kana khabar ala nama netepan kana mubtada jeung khabar mafulani ari dua maful laha pikeun dona wa hiya halna ari dona donantu eta donantu wa situ jeung situ wa itu jeung itu wa jamtu jeung jamtu wa ra itu jeung ra itu wa halintu jeung halintu wa wajatu jeung wajatu wa tahodu jeung itahodu wa ja'atu jeung ja'atu wa sami itu jeung sami itu. Takulu maka ngucapkeun anjeun donantu jaidan
mentolikon kana lapad donantu jaidan mentolikon donantu geus nyangka kaula jaidan kaki jaid mentolikon eta anu berangkat wahyu tu jeung geus nyangka kaula amron kaki amar sahison eta anu jumbarang wama jeung contoh-contoh asbah anu jakarupan ieu mah dalika kana itu contoh babul nati ari bab eta anu tetep dina bertelakeun naat anat wari naat tabiun eta isim anu anut lil manuti kana isim anu dianutanana dirapihi dina ropana manut wanasbi jeung nasabna manut wahapdi jeung opadna manut wataripi jeung marifatna manut watan kiri jeung nakirahna manut takulu mangka ngucapkeun anjeun koma jaidun ala kilo kana lapat koma jaidun ala kilo koma geus ngadeg sa jaidun ki jaid ala kilo eta anu berakal waro itu jeung geus ngaliwat jeung geus ningali kaula jaidan kaki jaid ala kilo anu berakal omarotu jeung geus ngaliwat kaula di jaidin kaki jaid ala kili anu berakal wal marifatu jeung ari isim marifat ham satu asya eta aya 5 pira-pira perkara al ismul mudmaru tegasna kaiji isim dhamir nahu ana wa anta ari contona eta saumpama lapat ana jeung anta wal ismul alamu jeung kadua isim alam nahu jaidin wa makatan ari contona eta saumpama lapat jaidin jeung makatan wal ismul mubhamu jeung katilu isim mubham nahu hada wa hadi wa walai ari contona eta saumpama lapat hada jeung hadi jeung hawalai wal ismu jeung ka opat isim aladi anu fi eta tetep dina aladi al alifu ari alif lam nahu arojuli wal gulami ari contona eta saumpama lapat arojuli jeung al gulami wama jeung isim udipa anu diidopatkeun ieu ma ila wahidin kanu sahiji min hadhil arba'ati tina ieu anu opat wa nakiratu jeung ari isim nakirah kulus min eta sakabehna isim sain anu sumaram bati jeung si dina jenisna isim aya tasu anu henteu narimatang tu bihi kana isim wahidun anu salah sahiji duna ahoro henteu anu sejen wa takribuhu jeung ari nu deukeut tina watakribu jeung ari anu deukeut kana paham dina dobit isim nakirah kuluma eta sakabeh isim soluha anu pantas naon duhulul alif ya asupna alif lam alaihi kana isim nahu arojuli wal gulami ari contona eta saumpama lapan arojuli jeung al gulami babul ati ari ieu bab eta anu tetep dina mertelakeun atap wa huruful ati jeung ari pirang-pirang harap atap asyaratun eta aya 10 wa hiya halna ari asaro al wau eta wau al fau jeung fa wa suma jeung suma wa aw jeung aw wa am jeung am wa ima jeung ima wa bal jeung bal wala jeung la walakin jeung lakin wa hatta jeung hatta ibadi mawadia anu tetep dina saware pirang-pirang tempat paina tetap mangka lamun ngaropakeun anjeun biha ku itu huruf atap ala marfuin kana anu diropakeun ropana mangka kudu ngaropakeun anjeun au ala mansubin atawa kana anu dinasabkeun nasabta mangka kudu nganasabkeun anjeun au ala mafudin atawa kana anu diopatkeun opata mangka kudu ngahopatkeun anjeun au ala majjumin atawa kana anu dijajamkeun jajamta mangka kudu ngajajamkeun anjeun takulu mangka ngucapkeun anjeun koma jaidun wa amrun kana lapat koma jaidun wa amrun wa ra'aitu jaidan wa amrun jeung ra'aitu jaidan wa amrun wa marartu bi jaidin wa amrin jeung marartu bi jaidin wa amrin wa jaidun lam yakum wa lam yakmud jeung lapat jaidun lam yakum wa lam yakmud babu taukid ari ieu bab eta anu tetep dina mertelakeun taukid ataukidu ari ngaran taukid tabiun eta isim anu anut lil muakadi kana isim anu di taukidanana pirpihi dina ropana muakad wa nasbihi jeung nasabna muakad wa hobdi jeung opadna muakad wataripihi jeung marifatna muakad wa yakunu jeung ayat taukid bi alfadin ma'lumatin eta ku pirang-pirang lapad anu malu wa hiya halna ari alfadil ma'lumah anafsu eta lapad anafsu wal ainu jeung al ainu wa kulu jeung kulu wa ajma'u jeung ajma'u wa tawabiu ajma'a jeung pirang-pirang lapad anu anut ajma'a wa hiya halna ari tawabiul ajma'a tawa eta lapad asawa tawa jeung abtawa absahu jeung absahu takulu mangka ngucapkeun anjeun koma jaidun nafsu kana lapat koma jaidun nafsu koma geus ngadeg sa jaidun ki jaid nafsu tegasna dirina jaid wa ra'aitu qauma kulahum jeung lapat ra'aitu qauma kulahum ra'aitu geus ningali kaula al qauma hiji kaum kulahum tegasna sakabehna kaum wa maratu jeung geus ngaliwat kaula bi qaumika kaum ajmaina tegasna sakabehna kaum babul badal yari bab eta anu tetep dina mertelakeun badal didaubdila di mana-mana dijieun badal naon ismun hiji isim minal ismi tina isim deui au filun atawa hiji fiil minal fiilin tina fiil deui aku mangka anu eta badal kana mubdal minhu fi jamili rabbi dina sakabeh irobanana mubdal wa huwa halna ari badal arba'atu aqsamin eta aya 4 pirang-pirang bagian badal sayi mina sayi tegasna kahiji badal semin se wa badalul badi minal kulit jeung kadua badal badi mingkul wa badalul istimali jeung katilu badal istimal wa badalul golati jeung ka 4 badal golat nahu qauluka ari contona eta saumpama ucapan anjeun koma jaidun auka lapat koma jaidun auka koma geus ngadeg sa jaidun ki jaid auka tegasna dulurna jaid wa akatu jeung geus adahar kaula arogi pakana apam sulusal tegasna sapertiluna apam wa napaani jeung geus mere manfaat ka kaula sa jaidun ki jaid alamahu tegasna
ilmuna jahit waro itu jeung geus ningal waro itu jeung geus ningali kaula jahitan pasti jahit alparsa ketang kuda arota ngarepkeun anjeun antakula kana ngucapkeun anjeun alparsa kana kuda pagolata mangka kasalahan anjeun pa abdalta mangka ngagantikeun anjeun jahitan kana lapad jahit minhu tina lapad alparsa.